Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng patebang deui dina pangajaran basa Sunda. Dina danget ieu urang ngabahas ngeunaan ngalarapkeun rarangken nasal. Mangga wilujeng diajar. Rarangken nasal kaasup kana rarangken hareup atawa sok disebut awalan atawa sok disebut oge prefiks anu napel di hareupeun wangun dasar. Nah, rarangken nasal robah jadi sababaraha wangun atawa alomorf nyaeta en, em, nga, nge, eng, jeung eng. Nah, contona sapertos kieu. Lamun aya kecap dasar tulis ditambihan rarangken hareup nasal, nah di dieu rarangken hareup nasalna robah wangunna jadi en kukituna jadi nulis. Nah, saupama dina kecap dasar baca mah pami dirarangkenan hareup nasal teh ieuna robah jadi em janten maca. Lamun dina kecap wayang dirarangkenan hareup nasal kecapna robi jadi ngawayang. Saupama aya kecap dasar bor ditambihan rarangken hareup nasal kecapna robi jadi ngebor. Lamun aya kecap cebor ditambihan rarangken hareup nasal kecapna robi jadi kecap nyebor. Nah, aya deui contoh kecap kumbah saupama dirarangkenan hareup rarangken hareup nasal nah jadi kecapna robi janten kecap ngumbah. Nah, ieu contoh larapna dina kalima atawa pami dilebetkeun kana kalima contona sapertos kieu. Contona aya kalima Neng Yati keur nulis surat cinta. Nah, kecap nulis ieu nyaeta kecap anu tos dirarangkenan ku rarangken hareup nasal. Lantaran kecap dasarna mah kecap tulis. Lantaran tos nganggo rarangken hareup nasal, robih kecapna janten nulis. Kalimah nu kadua aya Bu Guru nuju nyebor kekembangan di buruan sakola. Nah, sami kecap nyebor oge wangun dasarna mah nyaeta cebor. Lantaran tos dirarangkenan ku rarangken hareup nasal, kecapna robi janten nyebor. Nah, mung sakitu panginten ngeunaan rarangkean hareup nasal. Hatur nuhun kana paratosanana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.